deui ayeuna nya. Si Denny aya moalnya ya di mana ya? Geus ka si Denny ayeuna mah. Biar ayeuna mah. Den. Wah, di mana, Wak? Jalan-jalan we Den. Jalan-jalan. Oh, geus ngukur jalan gitu nya. Henteu Den. Henteu. Kunaon nya salah leuleus gitu? Bingung Wak. Bingung. Tumben, wah mah bingung wae teh irah-irah oge bingung wae. Kumaha tuh nya? Ke para rusing. Para rusing kunaon? Aya solusi Den. Solusi aya, solusi naon? Apal meureun. Pasti etanya. Apal. Aya solusi mah. Kumaha tah? Nu batur tapi. Solasi. Bener ieu mah serius Den. Oh, serius, sok atuh serius kumaha. Orek ngopi mah. Ngopi nya, me santai nya. Me santai atuh. Urang nyokot lah kopi lah. Cek lah atuh punten di bisi murag. Aduh, kumaha nya kalau gitar? Cek lah hungkul. Entosan sakedap. Teu bisa. As. Cik, wah punten wah. Sok Den. Den teu naon ieu teh? Henteu teh naon wios. Teu ngaganggu nya Den. Ngaganggu mah pasti, ngaganggu mah. Ini sok kitu ini. Nyesep, bari nyesep. Biasa Den. Mun mangga sok. Abi kararasan teh nyandak. Mun da pasti tara nyandak wah mah. Apa wae Den ya. Biasa Den sabatang. Yo sabatang bade sadayana ge. Ge kok dicatatkeun. Biasa hijau heula nyamung. Di mana riwah teh atuh teh? Nya tepugu eta ge tepugu di mana lu ka di mana ieu. Oh, sementang lantung mah kitu nya wah teh nya mah. Tapi untung keur kieu mah sabar bingung wae. Heeh, bener wah. Tong boro uas aja bingung. Den nuhun Den. Mangga wah. Dari nuju naon di dieu nyalira wae. Nuju santai. Kalau rasa name ieu tadi ada ayeuna mah kesibukan kitu we wah di kebon ayeuna mah. Teu ngaganggu nya nya. Henteu ngaganggu mah. Kanu tadi teraskeun Den. Perkawis nu tadi. Ya. Oh, mangga tuh bari teraskeun kumaha? Kumaha sugan atuh. Aya bong bolong ti Den. Ari bong bolong mah aya itu nya. Insyaallah lah. Ayeuna teh nuju musim kana togel. Kan aya togel kudu modalan meureunnan. Keun modalna mah aya. Aya ieu ge Den. Tinggal eta. Tinggal 5.000. Cukup uyos lah cekap. Yang modal mah nya. Nya jang modal mah tiasa. Sugano ya tuh. Jadi kieu Kumaha Den? abdi teh gaduh kenalan. Naon ieu teh anu seueur acis? Sanes, dibilang seueur sih henteu meureun nya. Cuman tiasa Kumaha ieu teh? Kang masang togel. Oh nomor maksudna. Jetu teh. Jetu kamari ge aya nu masang 5 juta. Kan 5.000. Nya gimana gitu batur 5 juta. Alhamdulillah. Kengeng. Henteu. Den serius. Keur mah pusing Den. Heureuh tuh wae bener. Kengeng. Insyaallah lah ieu mah. Itu loba bayaran teh. Nya da katinggal ti nu raut mukana ge tos seueur ieu bayareun. Apa wae Den? Mohon. Bade irah atuh urang ka ditu. Nya ayeuna atuh Den. Ayeuna pisan. Ani katunya ngopi heula atuh ngopi heula santai tenang meh tenang. Nya. Parem Den. Nya eta cenah teh we. Tuh amni teu kapok-kapok anu kitu teh nih nyambung deui. Pan kamari geus diwartosan. Heup. Tuh maksudna teh Ese Den. ese-nya udah pangabutuh mah teu karasa ku batur nya nya. Tah kitu. Heeh bener. Eta jauh teh tempatna. Cakat teh dinya. Apal Den? Apal ieu nama da kantos kapungkur nyobian sakali. Anteur atuh. Mohon mangga. Ai Deni mah teh masihan solusi teh. Ari abdi mah teu aya solusi mah teu gaduh. Mohon kan ke urang ku abdi di iman di ngabantosan nya nya susuganan. Nya susuganan kana mina oge ikhtiar apa nih urang ikhtiar heula. Ya, cobaan itu nya. Di paling mana Den teh? Karasan mana? Jauh di Pangkar aya cakat.
Tapi eta mah sesajena urang teh keur butuh sajen atuh teh ari-ari. Nyangke lah ieu mah sesajen mah engke we lamun tos cair. Gitu kitu mah bisa. we nya ulah waka we aya mah bios heula sasadu we heula da mah tos jagoan meureun sasadu we nya. Jago ahlina. Eta anu penting sasadu we heula. Nya. Gara-gara atuh iraha? Kesa kedapat. Tabu sabaraha ayeuna? Mana naon terus bengi kieu? Tuh atuh. Si emak eta mah pokona mah emak tos alhamdulillah lah panginten Yuswana mah 20 tahun. Ini emak. Nah tiasaan gitunya. Muhun eta mah saurna teh cenah turunan. Muhun. Jadi anjeunna tos naik tanjakan tak turunan gitu jantenna teh. Wah, kumaha? Tapi nu leuwih afdol mah kayak abdi aya rencangan hiji deui. Oh gitu. Nya, sareng rencangan abdi nu eta ke kadieuna. Biasa di nya ke dianjeunna sareng eta. Tiasa ayeuna insyaallah. Siap. Urang telepon lainnya sakarep. Gila tuh. Aya perlu heula awalnya. Oh, engke wae ka deui. Kita deui. Oh, mangga sok ka kitu mah. Abdi nelpon heula. Gitulah. Siap. Tapi sebenarnya jatuh. Nya insyaallah hari jatuh nama jatuh ieu mah insyaallah. Ulah henteu Den. Nya, pastilah ku saya dibantu. Nya siap kitu mah. Nya. Siap, kabarannya Den. Siap di kabaran. Wilujeng. Oh iya, mangga Wak. Hati-hati Wak. Kada tadinya sumur Wak. Ieur nyem duit di. Snyo ese. Halo. Assalamualaikum. Mang, nuju naon, Mang? Den. Mang. Mohon, Mang. Cing Den, Oh, sok Mang. Tadi asa papanggih anjing si Uwa ngalewat ka dieu euy. Nya, pangeus ti dieu. Di dieu. Pesan asa papasan. Yang mana naon sih kali? Jadi kieu Mang caritana teh. Nya biasalah si Uwa apal meureunnan. Si Uwa mah kan beuki pisan kanu sasabat iinjeum meunana teh. Tah ayeuna teh keur bingung cenah dia mah nyarita ka saya. Si Uwa teh minta anter ka Wairo ayeuna teh. Oh, si Wairo. Nya. Soalnya kan tadi ka dieu, minta solusi ka saya. Sidik saya keur butuh ada solusi mah gitu maksudna teh. Ayeuna urang ku Amang kan Amang mah teh rada cakat aja Wairo. Minta anter ka ditu ka teu Wairo. Ada orang teh bingung si Uwa teh nya. Si Uwa teh sebenarnya boga kena hutang ka urang teh. Wah, sabaraha? Ya we lah gitu. Sama ieu teh si Uwa teh sok pinjem ka urang. Oh gitu. Urang mah nya sabar we. Teu boga hate, da mau boga batu mah dibaledogeun saking ku amek total mayar. Oh, cair rek naon? Urang cina masang togel. Wairo mah bisa meureunan. Anjing. Si Uwa mah jeung teu apa wae nya. Di mana-mana geda judi mah menang sapada eleh sakuda. Nya ari geus kumaha nulunganna kan eta. Yang saya gugul akhirnya mah. Nya mata karena eta kita si wana ka dieu sakedeung deui. Tadi manehna ke dieu cenah aya perlu heula ting rek naon bener rek mandi bener ting rek naon. Geus kitu ena mah ke sabinungan si Uwa. Saya katang siasa heula. Perlu eta nyaeun sarua biasa. Tanya, mau di dieu nya. Siap wa teh. Saya mau di dieu nya nya. Siap. Tong lami wa. Iya, moal lila ieu katang siasa. Nya sok. Den. Tah si Uwa geuningan aya. Aduh biaya perlu heula Nya. Atos wa aya si Mang teh. Aya tadi si Mang ka dieu. Nangis ka mana deui si Mang? Nuju itu lah bade ieu nyamper saha Esa kitu mah sama si Esa. Antosan heula di dieu ke si Mang ka dieu da malami cenah. Nya ayeuna tong di. Mohon nya maksudna sih wangi ayeuna kudu. Nya insyaallah hari eta mah kan masih pokoknya mah isukan bisa kapasang insyaallah kapasang bisa da ieu oge eta teh langsung keluar langsung harita keneh langsung keluar eta mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam tuh. Panjang umur. Mang sehat Mang? Alhamdulillah. Wah, aduh si Uwa. Di mana Uwa tadi papasan jeung saya di geroan teh Uwa. Ieu api-api Wak teh Wak era. Jadi kieu Mang. Gimana teh? Kieu Mang. Tadi teh. Heeh Mang, nu tadi teh nu saya dicaritakeun. Kan ari saya mah tepati apal, sanes tepati apal, tepati deket lah jeung si Wairo teh. Si Mairo. Nya Mairo. Nah kieu we nama kieu Den. Kumaha? Kan saya jeung si Esa rek mangkat. Si Esa kebenar ke kawarung lah Mairo. Tungguan deui teh. Iya, henteu bareng si Esa ya perusahaan.
Oh, satu mega rokok lah. ayeuna teh. Satu orang nyusunya daripada penting-ting. Ayo atuh wah. Apanya mangnya imananya? Terang eta mah wa, santai wa. Ayo tuh. Gampang bisa iyalah mang. Ayo. Insyaallah orang ikhtiaran ya wae lah mah. Bener kudu eta mah.